Bi, hari ini nomor Abi disimpan di nasi hiji sim dua kayak diterangan teh. Eueuh nih. Yang mau kapangi atuh, da kurang diteunana oge dina SIM keliling. Nah, begini disimpan di nasi keliling hari Bi kumaha? Pan urang teh nyeun SIM. Di eta nomor HP. Nyawa saya kurang teh dibikeun teh nomor maneh. Astagfirullahaladzim. Pinternya, ceunahnya. Pinter-pinter aku mah lain pinter anu kitu mah Doplak gue nu aya aku mah aya nomor tuh bener jadi poe naon wae nomor. Aing si Kibi. Aing. Duh, Ya, mana sok itu tara? sok atuh hitut mamang biar aku ayeuna ke kebun ngahewat. Bener ya tapi ada osok. Aslina atuh ari emang. Tuh katu hari osok mah. Mang ai kitu teuing aduh kabina-bina atuh. Kitu teuing ulah. Assalamualaikum. Salam. Ya geuning. SMS. Mang euy. Biasa Keur mang ieu aduh. Si Ibi ka mana mang si Ibi? tuh ke di dapur. Di dapur. Heeh. Ini tuh pangnyanyiankeun kopi gitulah ai mang kalau pangnyanyiankeun ai. Kayak sina ka dieu. Nyi, ka dieu nyi. Naon Kang? Aya maneh dulu. Oh. Bi, Naon? pangnyanyiankeun kopi atuh aduh. Udah heueuh keur usum tenis kieu. Aya ngopi nya ka dieu teh. Teu bisa nyeun kopi mah. Ari eta si emang pangnyeunkeun ku Ibi eta. Kada lain nyieun, eta mah da urang mah teu bisa nyieun. Ninyu, aya oge. Mun ninyu bisa. Nyieun mah teu bisa, sanu bisa nyieun kopi. Tapi heueuh ketang euy. Wah nu bisa nyieun mah nya. Ninyu jelema mah bisana angin nu mah kawas. Nu bisa nyieun mah. Ade pisan mang bener boga pamajikan teh aduh teu nyalahan mang bener pamajikan teh calakan ade Pamajikan urang teh hebring atuh. Segala nyaho. Duh, Ya, mana osok itu tara? sok atuh hitut mamang biar aku ayeuna ke kebun ngahewat. Bener ya tapi ada osok. Aslina atuh ari emang. Tuh katu hari osok mah. Mang ai kitu teuing aduh kabina-bina atuh. Kitu teuing ulah. Assalamualaikum. Salam. Ya geuning. SMS. Emang euy. Biasa Keur mang ieu aduh. Si Ibi ka mana mang si Ibi? tuh ke di dapur. Di dapur. Heeh. Ini tuh pangnyanyiankeun kopi gitulah ai mang kalau pangnyanyiankeun ai. Kayak sina ka dieu. Nyi, ka dieu nyi. Naon Kang? Aya maneh dulu. Oh. Bi, Naon? pangnyanyiankeun kopi atuh aduh. Udah heueuh keur usum tenis kieu. Aya ngopi eta ka dieu teh. Teu bisa nyieun kopi mah. Ari eta si emang pangnyeunkeun ku Ibi eta. Kada lain nyieun, eta mah da urang mah teu bisa nyieun. Ninyu, aya oge. Mun ninyu bisa. Nyieun mah teu bisa, sanu bisa nyieun kopi. Tapi heueuh ketang euy. Wah nu bisa nyieun mah nya. Ninyu jelema mah bisana angin nu mah kawas. Nu bisa nyieun mah. ade pisan mang bener boga pamajikan teh aduh teu nyalahan mang bener pamajikan teh calakan ade Pamajikan urang teh hebring atuh. Segala nyaho. Lain suga nyaho, ieu mah ya suga nyaho ka jelema anu apal kadunyaan. Teu kudu ka batur urang oge nu kitu mah nyaho atuh. Aslina mang apal. Ayo diantar. Ayo tuh bener apal mah anteur, cik ayo bener mah. Nah, urang anter. Aduh. Bisa yang nyaho mah kadunyaan teh tah ieu kadunya. Ieu mah tangkal kadu atuh. Nya anu disebut kadunyaan teh nu kieu ari geus nu kumaha. Alah, mah. Tah da ieu mah disebut oge dah tangkal sawu. Ieu tangkal sengke. Ieu mah tah nu kadunyaan mah nu kieu.
Aing geus nyangan kumaha. Kadunyaan mang kadunyaan. Nya ieu kadunyaan mah. Nanyakeun ka jelema kan bisa kadunyaan. Sok tanyakeun ka tetangga di dinya. Aing kadunyaan Lagi ngapain? lagi beresin dagangan tuh. Oh, lagi beresin dagangan. Iya. Bak besok. Mang. Dagang nu kieu mah. Serek beunghar, Mang. Nah, tidak bisa beunghar. Mending ayeuna mah dagang es teh, Mang. Tarek beunghar es teh mah. No. Saya mana mau dagang tarik aja. Asli nak, Mang. Takut banyak masalah. Takut masalah gimana? Kan musimnya musim hujan, doh. Terus? Bisi jadi beteng. Bisi batu. Kan musimnya musim hujan ayeuna mah tuh doh. Tapi nomor hiji nama doh. Dagang es teh musim hujan mah sirteup ayu. Tapi oke ketangnya. Sum hujan kieu. Enggak.